Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Aulia Melani. Tepangkeun wastapun Nur Fadilah. Alurang perwakilan ti 10 IPS hiji bade ngawawancara salah saurang pedagang warung. Satayacana tepangkeun wastapun Aulia Melani. Tepangkeun wastapun Nur Fadilah. Satayacana milih ngaganggu waktuna sakedap. Abi teh cenah hiji pangandaran di Pasihan Pancen Basa Sunda piwarang ngawawancara salah saurang pedagang warung. Biasa bisa ngarancayaan bade ngajadikeun ibu pikeun narasumber tiasa abi ngawawancara Bu sakedap milih Wawancara biasa nya bade wawancara naon naos kenaon kitu sok bade diwaler Gernahan Bu. Abi nganjuk. Pas sabralami Ibu dagang di dia Bu. pas lami pas bade satahun lami kan Nuhun. Kumaha awalna Ibu mimitian dagang di dia? pas ekonomi neng kan suami ibu kan pesepuhnya jadi damelna kadang-kadang ayah kadang-kadang ke jadi ibu kayak ngabantos Sabra batuan pekah gitu Nuhun. anggo suami daripada cicing ibu ini sabaraha pikeun modal Ibu ngawalan ngabuka usaha warung ieu Bu? cuma 500.000 rupiah. Ih, Nambahe di cali warung ieu teh Bu. Areto, aya gorengan, aya bala-bala, campur-campur, kurang goreng. Kunaon Ibu milih usaha warung ieu Bu enten di sanes gitu? Kan sepuh neng, biasa damel segala ngora. Biasaan pikiran deh, lah kan ieu mah nyalse. Bisa repot-repot teuing. Sabaya nu ngabaktosan Ibu ngaisalan di warung Ibu. Itu aya lah kada sahali. hayang. Apa menuju rame mah nya aya bae sok nu alam menghadir kitu mah bantuan. Di mana bahan-bahan Rasa kali Siapa deui? lanjut lagi diwawancara. mulai bisa tabu sabaraha wae dibuka sekarang. Kumaha omset Ibu tina dagangan ieu? Pendapatan itu kadang dapat 200, kadang-kadang 150 setangko sehari-hari. Kela namina. Ibu namina saha? Oh Hayati, Terus entar. Atur nuhun we langsung. Nyata Bu hatur nuhun Bu. Atur nuhun Ibu. Punten abi ngaganggu. Hapunten bilih aya kalepatan tina ngawawancarana. Abdi nyuhunkeun abdi sareng ngarencangan nyuhunkeun di hapunten. Sakitu nu dipihatur hapunten bilih aya kalepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum